Jang kulan oh kudu ka mana atuh dewek cu nah kemana atuh apruk-aprukan we kieu ujang saha tuturkeuneun dina waktu ayeuna milari dunungannya neangan pidulungan teh hararese geuning cu nyakit anu bener-bener jadi dunungan leres kedah kaki teh hayang boga pamimpin anu bener-bener bisa nungtun karayatna nyaah kadula leutik sabab katinggal kaayaan marcapada bakal hancur di mana-mana pamimpinna teu adil nya cu alim ulama geus geyebat nu beunghar geus kararumad nu miskin geus cara remet hah ya tak kitu cu nu matak iap kitu ka akang ilaing urang ngariung heula lanan di dieu ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha mah awas hae ulah sauran bulan papa mah urang ngariung heula cenah ieu
semar yawi nangun semar yawi nangun Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung danar wulung danar wulung gitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seri muncan apa jati diri nu matak ucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumohon kumaha kula nah makerek nurun ke Nabi Adam kaluhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan takwa ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mau ucu sabenerna mah bongan urang kene bongan pola urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduh hudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngoreh keun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cu di mana-mana sareuk kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh meunat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu
gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lembur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu karidaek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran keneh eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana dietakeun gitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana sato mah dipacakeun we kitu tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naik nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana hari hirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipakai pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tah si kedul teh heuk pek-prek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ujung ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuki berkujang-jangna manusia hirup ku akalna tuh balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu merungkut
tapi ngaran-ngaran sobar teh bisa mertahankan diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri kaituna ka negara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang. Gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Ulah nepi ka kitu ujang. Eta teh salah harti ka ituna. Kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang. Cu wa teh apruk-aprukan ieu teh kalaresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu. Televisi TPI, televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono, wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunaria dibalik. Di mana teteh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali aya di Jelekong saena Asep Doma cucung sia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing ujang. Muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu. Heeh. Warga Pasunan Barung jeung KDI ieu. Heeh. Siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI. Diganti ngaranna jadi Rita Pila. Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI. Urang Bandung pidoan ati sararea SMS kayaknya. Alah. Weh, nguping-nguping. Kasauran sepuh neme. Naon? Yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi. Heeh. Ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna. Da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi, Pak Dede Amung, Pak Cecep Supriyadi, eta atuh nono manana Dadan, eta Awan Dede Amung, sareng Eka Supriyadi. Seueur dalang teh. Dalang Apep, Cici Kampek seueur eta teh. Wah kader. Tuh. Sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngageurentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos ge mah udalang waya kitu halus tak halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni. Sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul iku kitu teh mah papaing. Dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era dina alam modern ayeuna wayang tetep wayang, tradisi tetep tradisi,
tapi kreativitas mah terus tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener ceuk Allah? Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk ilmiah, sudut pandangna teh aya bener ceuk suara mayoritas, ceuk umum teh dengan suara mayoritas, hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta kitu Pak. Daerah atau dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apaan urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta zaman, ada zaman malah di kendang. Dan untuk digelan mah kendang. Itu. Ya Pak, heeh. Jeung ulah poho dikana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita? Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan? Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak, beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya, beraneka ragam. Ya beda provinsi pan beda budayanya, pada itu bisa diangkat teteh nya ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ, dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Gening apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstik eta mah sajurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan, maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini, lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek, hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana, kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh jek turis. Itu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho karena pupuh mana si dawala naon Pak reka mana urang teh ngadunungan teh Pak ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun di sapuan mah nambah bala atuh disapukeun buruanana barala atau urang koren yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuda tak kitu da sirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Sidik tableg amanah patona
urang mah manusia anu ngabogaan hak ari hak manusia teh nyaeta nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan dedeukan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho ceuk dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh ayat 17 na teh pupuh teh sok apa sering ya gitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya inanti asmarandana baheula mah aduh teung teuing nasib kuring maka manusia teh teung teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna udah kletik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nuliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bungbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tenda biru aduh kinanti 100 keur silaingjang da wala menang 100 Kang Udeng oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngadeukeutan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring dawala cek bapak tadi kinanti nu kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya sia teh ujung nyungcung teh pucung jurig nah sia teh kabina-bina teuing padahal yeuy lamun dietakeun deui da ayeuna waktu pelajaranna eueuh nova kanu kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong suku dikait-kait parepet jengko jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak teh ku PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini oh nya eta we film-film oge aya mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Keras Sakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar cepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang
Rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung keadaan daerah. Aingnya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda grepe. Ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokkeun supaya nyerep ka bangsa urang. Jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong. Oh ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang gitu. Meunang ari kahayang. Paling untung jeung kokol akan. Aduh ampun tak kitu deuleu jang. Wayahna dina waktu ayeuna urang ulun ku maula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun. Jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun ku maula dewek kaunggah tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta. Bisi ku maranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran. Ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun. Ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana dawuh paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeur-eukeurna tah mah nya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan ya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun oh kitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge oh kitu paksaan dari dinya deuleu nya dola ieu dunya teh bakal kiamat heuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami karunya dulur-dulur urang nya Pak ngumatak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun ku manehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempetan batur mah nyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya heukeun bae lainkeun bae panyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini jang hai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk aya kitu atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntel mayit tong dikukut buntel mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah
Apa beja iya oge tijang baran ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarua keunjung nu aing caturang ngadoma aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut tah mah bakal baranahan urang kaituna lamun hukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturangana oh siling ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh kaituna teh atawa doma turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran dina di deukeut cucungikna lamun disebut bieu turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kareueuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana kemana pan dipencit ai turun karanjang tah eta doma teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan nanyana teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun doma nu alus kumaha cek ciling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat tanuk hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung dinya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh alus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ya jeung nu hirup pakmana mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba tah ieu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah buah gelo nyaritakeun domba tah kitu tah eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nya ahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu seperti na sileung ieu domba ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da ayo jangan